Sakieu mah jeung arti dia dagang geuleuh. Cek lah. Keur ngora mah aing teh keur baheula keur ngora. Aduh, baheula ngora da ayeuna geus kolot. Nya, itu ukulot maneh teh dibere naon cik? Dibere naon? Dibere eta dibere model kemet. Siap. Gorengan kerupuk. Arek poronjol aing mah eta teh. Wah, saya percaya teu pirak. Ih, cek tetangga aing. Aing mah cek tetangga aing, cek aing, aing mah kali leutik edit nyako. Itu cek tetangga aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun nutus ngawalar salam kuring mudah-mudahan atuh nu ngajawab salam kuring sing dipaparinan kasehatan kasalamatan dijauhkeun balaina dicaketin rezekina atuh oge anu gaduh putra sing parinter sing garadu usaha nu hade nya sing diparanjangkeun yuswana oge diselamatkeun dunya dan akhirat itu wargi ulujeng patepang deui dina episode kesekian kalinya tapi kaweh duari kuring dewek kan bisa main ke nana diajar we lah tapi kawayah kiwari ya dan bisa keneh wae dah dari diajar mada cukup sapoe yang bisa nu kieu teh meureunna bisa mang bulan-bulan bisa mang tahun-tahun lamun misalkan kudu ngapalkeun mah carita-carita na pawayangan dunia pawayangan wah aya sakolana eta teh hayang bisa mah aya sakolana tapi da dewek malah otodidak we kieu asa ukur sapungkul dina dunia seni teh karesep we ieu mah sabari hiburan atuh mudah-mudahan we biasa ngahibur wargi-wargi sadaya di mana we ayana wilujeng tepang ka sadayana wargi-wargi nu ti kulon mah kaler kidul wetan dah salam ka wargi-wargi sadaya orang Kuningan mudah-mudahan we atuh Kuningan teh tambah majunya gitu ampun aya dewek keur latihannya teu diajar kan tedek bisa-bisa ya tiga sababaraha kali lain pentas naon ngaranna teh latihan kieu lah can eucir gue da malum lah teh aya nu ngajaran teh cak inget we ieu malah da hiburan oke salam ka urang mana tah urang Pajambon ka Ibu Kades Kades Pajambon ka PKB-na oge ka para kaderna orang Pajambon desa Pajambon kader-kaderna terus ka urang Raja Danu ta urang Raja Danu mudah-mudahan sararihan sadayana orang Raja Danu terus sing kompaknya gigiatkeun dina sagala bidangna kader-kaderna sing terus kreatifnya berangkat desana tetap semangat oke ka para pendamping desana ka para PKB na oge pembinana mudah-mudahan atuh desa naon ngaranna Raja Danu sing terus majunya dina sagala bidangna gitu. Oke desa Haur Kuning oke geus lila ieu dewek teh ka Haur Kuning kasibukan teh lah mudah-mudahan atuh urang bisa ngariung deui nya urang naon urang Haur Kuning nya geus lila eta dewek teh ka Gupitan Songajaya teh lah
nya malum teh atuh ke lah isuk pagi itu mah da meureunan warga desa Aur Kuning nage para pengurus nage meureunan ayeuna mah ke 1000 panen ting dewek kajangan ting moal ieu teh panenna teh panen pare keur musim eta teh panen pare teh kitu tah warga desa Aur Kuning atuh wilujeng nya mudah-mudahan tersukses desa Aur Kuning anu ayeuna keur ngembangkeun wisatana mudah-mudahan sing jadi salah sahiji mah wisatana atuh kitu mata terus sing kompak we lah wargana sing kararompak pikeun ngabajukeun desana mudah-mudahan oge kampung kabena tetap mujur tetap jalan kegiatan-kegiatan anaknya gitu desa Aur Kuning salam ka naon teh Bapak Lurah Bapak Duho ka kadesna oge ka perangkatna oge perangkat desana aduh jika nu babok atuh teh lilating nangtung mah kieu ye sok jag-jari jeg teh daena ya pemilihan deui tah cenah terus desa Bundar Bapak Kades desa Bundar oge wilujeng wayah kiwari mudah-mudahan tetap sehat semangat terus Kades desa Bundar nya dina segala pembangunanana terus pajukeun gitu terus we ngabangun ulah eureun-eureun ngabangun we selagi aya mah jangan pantang menyerah pokoknya dina pembangunan mah itu insyaallah lamun pembangunan segala narangtung ngarajeg mah mudah-mudahan we atuh bisa manfaat keur wargana atuh mudah-mudahan oge wargana desa Bundar tetap aya dina kakompakan nya segala macam kudu kompak bersatu terus wujudkeun kekuatan warga desa Bundar supaya desana leuwih maju gitu terus nyidulna deui diniru teh naon deui teh nu kamari teh poho deui da nu saherang tah loba lah orang Jaratrang oge tah orang Jaratrang wilujeng wayah kiwarinya mudah-mudahan sehat sadayana orang Jaratrang geus lila ye dewek teh ka Jaratrang ai desa Jaratrang teh kecamatan teh Cilebak nya itu geus lila teh ka Jaratrang mudah-mudahan sarehat sadayana nya Pakuwu oge Pakuwu naon ngaranna teh Jaratrang mudah-mudahan sehat sadayana wargi-wargina kader-kaderna oge para PLKB na oge nu aya di Jaratrang mudah-mudahan sehat sadayana wilujeng patepang deui cukup pokona malah kasadayana lah urang Cilebak oge desa Cilebak tah geus lila deui teh ka Cilebak ye dewek jugan we supaya kitu bisa ka Cilebak deui desa Cilebak adinya resep desa Cilebak teh curug dirinya teh resep curug nage alus bukan mangke lah ka Cilebak mana deui nya Orang Padarek Bojong dah tuh selila pisan komo Bojong mata Bojong Ciloa anu ka kecamatan Karamat Mulya mah wilujeng wayah kiwari lah ese aya disebutan hiji-hiji malah atuh ayeuna anu nuju menjelang Pilkades mudah-mudahan sing suksesnya lancar ulah aya naonnya didoakeun kita dewek kasa ngomong sorangan tadi teh boga batur tapi cicing wae teh ngomong-ngomong nanya ke naon deui ieu mah boga babaturan gigireun ngan molotot we ka aing tah naon aing tah tuh aing kita di ngomong mani cicing wae teu ngomong teu nanyakeun teu naon aing teh ngahaja awas eta teh kasih eta ka dieu teh supaya maturan ngajak ngobrol anu ngajedog wae apa tengah denge kitu suara aing
eh itu aing gorokan dikirana aing teh ngomong teh jeung satu dalam teh jeung dewek nama dihaja dibawa ka dieu teh supaya baturan dewek di dieu baturan ngomong gitu maksudnya mah ngomong atuh naon didinya ngomong tong aing wae aing ngerakeun di tadi ngomong be sorangan aing didinya teh arca tanaon dewek lupa kok ngomong sorangan teh tugan teh didinya teh nanyakeun naon ka aing kitu di dieu aing keur ngomong teh kitu ngalokan kajido wae atuh da dihaja didinya teh dibawa ka dieu teh supaya maturan maturan aing ngomong di dieu kapan aing mah kadi dia teh ditita baturan unggul aing geus cenah-cenah mah cenah geus teu kudu ngomong baturan we aing nu ngomong nama atuh aing teh cicing aing teh teu ngomong nanaon mencong we didinya itu tapi ulah kitu teuing atuh cil alokan atuh aing keur ngomong teh ngarah panjang nyaritana ge mah aing keur ngomong kieu teh ngan mencong we aing ngileukeun we kitu cik atuh ngomong dialokan aing teh ngarah semangat kitu keur mah aing tidak sasaha di dieu teh lamun aya batu meureunna aing teh aya meuri caritaeun naon boh naon cil atuh aing nak kudu ngomong naon kapan aing ngemantan tadi ditugaskeun lagi baturan aing wungkul di dieu batuan di dinya wungkul di dieu teh atuh aing jadi dieu cicing we teu ngomong naon ngadengikeun wae tapi di dinya ngomongna asa ngadengkeun carita dongeng enteng gitu tah aing mah sok teruskeun aing nu nyeleukeun wae aing nu ngadengkeun wae tenang we aya aing lamun batur ngomong bejakeun aing ngomong jeung si ucil gitu tapi sakali-kali mah dewek ngomong aing teu ngomentari lamun cenah bahasa ieu mah komentar aing komentar di dinya teh kitu ulah ngajidog wae erahkeun batur dikirana aing jama gelo ngomong sorangan loba atuh di ieu teh kan janjina medsos nya jadi dirinya kudu ngomong saeutik mah ka aing nanyakeun naon masalah naon kitu ami aing aya bahaseun dari aing kudu ngomong bae sorangan mah da lain kiai aing lain ceramah di dieu teh da ceramah-ceramah oge da aya penontonan da ieu mah kan penonton gitu jadi di dinya kudu ngomong aing nanyakeun naon kitu tah tuh aing nanyakeun naon atuh aya rokok aing pontong nanyakeun rokok pertanyaan anu sejen nu menyangkut naon tong lubat we kanu kararitu di dinya teh udud jeung udud wae enggak panggil jeung dewek udud nanyakeun eta jeung eta we aing teh apa eueuh nu lain apan aing ditanyakeun ari aing nanyakeun disalahkeun aing cicing wae ya mah ngobrol ya tuh ngobrol sok ngobrol kumaha naon cik pengalaman didinya boga pengalaman teh keur leutik atuh boga pengalaman keur leutik mah loba pisan bukan mah teh kahitung loba dan loba naon loba aduh aji naon atuh pengalaman sok caritakeun aing jeung cangkeul cangkeul lila mah sok ngomong didinya caritakeun pengalaman didinya lamun caritakeun kocak aing didinya galak hari tadi ngomong aing teh cenah ge padu maturan wungkul didinya mah teu kudu ngomong
jadi Kang Kepot wae cenah ge anu rek ngomongna ari ayeuna geus di dieu aing kita ngomong naon atuh aing pengalaman pagawean aing teu boga da ti baheula aing tukang nganggur aing boga saeutik baheula aing mangharip tapi hayang aing nampe lagi dijual usabab dewek butuh duit kerayagung kamari ku dewek dijual peak duitnya dibikin kami toha itu aing atuh nyarita manaon we atuh pengalaman meureun lo pada dewek teh pernah leutik atau pernah pujangan itu sok caritakeun hitung-hitung promosi we lah atuh dalil-dalil mah aing teh cangkeul berat pot tuh nya urang pot keur ngora mah aing teh keur baheula keur ngora aduh baheula ngora da ayeuna mah geus kolot nya tapi didinya mah geuning aya geus kolot teh tetep awet ngora didinya mah euy nya pedana itu kajeleuna urang Asep kasep asep bisa didinya teh atuh kas urang mati baheula ge loba penggemarnya awewe ge geus ngaliwut urang mah teu lempang ngalewat ka hareupeun awewe geus pokona mah bakal tertarik padaku semuanya awewe teh lamun geus kalewatan ku dewek mah gitu da percaya dadinya mah da nepi ka ayeuna ge ku didilan ku dewek mah didinya teh jiga budak kene dina pentampilan mah bener aya umur didinya geus sabaraha taun ayeuna umur aing nya ya kana sabaraha taun aing teh podek lah itu aing teh lahir teh tahun aing ayeuna geus aya 85 tahun 85 tahun kumaha maksudnya 85 tahun nya eta 85 tahun pinter ini nya eta 85 tahun tapi didinya teh kajelena teh masih ngorak kene atuh da ngora urang mah nya kitu urang mah da ari ulit da urang mah bebas lah pokona namanya aya obatna pot naon obatna obat naon lamun hayang awet ngora nya tah gampang naon atuh obatna lamun hayang awet ngora carana nya atuh buru atuh kesabaran didinya mah kudu sabaran segala macam kudu gagantangan wae cicilaka ari gancang-gancang tingtek gitu atuh naon sok lamun ubar hayang awet ngora kira sinak ieu tah botak kalisir eta pasti awet ngora da dewek mah hesan teh da baheula na geus ieu gondrong aya buluan baheula bukan baheula mah dewek sarua kawan dinya kitu gondrong baheula mah wah bulu dada ge nepi ka puluhan ujabrig we pokona mah ieu jenggotan kumis baplang alis ka gede-gideung baheula mah pokona mah dewek mah pangjabrigna tak kusabab cek guru dewek
guru aing. Kumaha gitu? Atuh guru aing teh cenah kieu, lamun hayang awet ngora mah. Kumaha? Lamun hayang awet ngora dicabutan buk naik gigi kabeh. Tapi kakumis, alis, buk sirah, kabeh jeung janggot-janggot, bulu dada, cabutan, kabeh cabutan. Didinya jadi ngarah supaya tiga budak we katinggalin teh. Anu dicabutan gitu mah peureus meureun. Atuh kanteun, nah kanteun karena dicabut. Ya eta ubarna lamun aya jadi ribut tiga budak we mah. Itu aya deui resepna. Lamun hayang siga orok we. Kumaha lamun hayang siga orok we? Gampang. Gitu. Lamun hayang jiga kajile orok wae. Kan didinya untuk tinggal hiji. Terus kumaha? Tah. Coplokkeun pisan kabeh ye. Untuk hiji teh coplokkeun. Goblok. Ablok daya. Baru hayang jadi orok. Hayang siga orok wae. Atuh hayang jadi siga orok wae mah untra coplokkeun tah hiji. Geuning ke emi wuntuan kabeh. Ari orok sok aya huntuan eueuh. Nyawa atuh da kareke bolojol orok mah kumaha huntuanana, panasina didinya rangga. Itu tiga singa. Nah, baru hayang jadi orok we. Tah huntu didinya teh aya hiji, coplokkeun we. Gitu. Jadi wengket teh jiga orok. Gitu. Ai dewe barang akan ngadahar naon, ngadahar daging, ngadahar naon kerupuk beureun ge segurutal garecol, momo jeung gemet mah. Gitu. Kabayang huntuan. Ngadahar gemet segurutal garecol we beureun ada huntuan mah. Ulah kitu atuh. Ulah mentang-mentang hentu dewek tinggal hiji, hayang kajeuleuh jiga orok. Keur mau huntu dewek dengan hiji-hijina pisan lapun beureun kumaha tuh. Itu lah kitu atuh. Mere ide teh ngaluh. Dewek rubut ah. Ek rubut ah dewek. Lain ek rupuh. Eta bieu geus ngaleot. Iya mah lain ek rubuh. Atuh bener kena cepot. Dik waing benerkeun. Dorong didorong. Anjing berat. Iya, atuh dorong, bener. Ulah dadan atuh ngap. Kerat kabar. Sakieu mah jeung henteu kanti daragang deuleu. Ai. Ece lah. Ampun teuing tidak. Jadi kebogna geus rada lila teuing. Nya, jalma ieu males. Nyaho gebog geus garing ganti bo. Ulah diantep wae ari gebogna geus garing teh. Buru ngalah deui. Da can aya tangkal cau anu rubuh atawa tangkal cau anu geus cauan dituar. Itu ai padu tuar bae mah bisa cara kajalmana bogana. Apaan boga? Kabonya mah ieu mah tangkal cau boga. Tangkal peuting boga. Harnya mah eta mah ante nyirikeun. Kitu pot, ya mah eta mah. Kita asa beuki mah bespot. Tuh, jadi rada jangkung. Yuk nak, ami kadele banget. Madinya we lah. Jadi orang teh kumaha wae cil di teh. Udar ider urang teh. Nya, udar ider. Geus ka ditu ka dieu nya
kokoloyongan orang teh ngabolang ngabolang urang teh. Da resepna urang makan leuleungan kieu, menikmati suasana alam, pemandangan yang indah. Pokoknya mah resep gitu. Abang berangkeun pikiran jeung hate. Hate urang teh kudu dibang-brangkeun. Pikiran urang kudu dibang-brangkeun. Ulang ngagugurung bae pagawean. Taba pagawean mah eueuh tungtungna pangabutuh eueuh tungtungna. Ari pangabutuh mah hayu we. Dimulai bolojor ke pangabutuh mah loba. Morenan. Ayo we. Nepi ka dewasana, nepi ka pinterna, oke nepi ka kolotna. Pangabutuh mah terus diteangan meureun apa? Ngaranna pangabutuh mah dimulai bolojor tuluy we. Nya itu aya dibutuhkeun naon we atuh dimulai lahiran kadaharan pasukan gigi asi sanajan dewek can bisa usaha ge da tetep pukul teu diperhatikeun ngurus budak teh ngalah pertumbuhanna adus non alus sehat gitu. Jadi kukulotna teh perkembangan si balita teh sakuduna mah lamun misalkan perkembangan hayang budakna sehat alus mulus teh diperhatikeun teh dimulai rek kawin, dicek geula kasehatanana gitu. Oh aya eta teh kasehatanana aya. Jadi teu padu kawin we. Henteu. Zaman kiwari mah kudu tarapti supaya turunan urang teh harade teu kena stunting. Pas stunting? Henteu naon ari stunting. Stunting standar tinggi orang Indonesia. Dari orang Indonesia mah standar tinggi teh sekitar 180 gitu, 180. Eta lah pokoknya mah standarna meureun nya 100 sakituan meureun lah. Monya 2 meter meureun jangung teuing meureun nya. Di bawah 200 beungke geus dewasana. Lain kerek borojo langsung non dedegna sakitu lain gitu. Jadi dimulai orang pernikahan teh dicek kesehatan, ukur badan, pasokan makanan yang bergizi, jadi biar pertumbuhan janin nanti ketika mau menikah, nah sudah siap nih janinnya bagus, begitu. Jadi terus we meureun nikah kawin porojol we anak tala geus pak porojol anak oge diurus sing hade kadaharanana ulah ieu mah orok karek porojol model didinya baheula kumaha ari didinya keur karek porojol baheula di paraban naon di paraban diberi kadahara naon wae ku kolot karek porojol. Aing baheula. Aing mah baheula nya. Baheula mah ku kolot teh, aing karek borojol. Cek kolot aing, cek tetangga aing. Aing mah karek borojol teh langsung di paraban naon ki? Dibere kadaharan naon? Dibere kadaharan anu tarareuan. Banyak tuh. Karek borojol dibere kadaharan teh. Cek tetangga aing we ngomong ka aing. Namanya maneh mah cenah keur baheula dek karek borojol kukulot maneh teh dibere naon cik? Dibere naon? Dibere model kemet piap-piap gorengan kerupuk karek borojol aing mah eta teh. Wah, saya kepercaya yang aku. Cek tetangga aing. Aing mah cek tetangga aing, cek aing, aing mah karek leutik keneh teh nyaho. Kitu cek tetangga aing. Maneh mah cenah keur baheula tah dibere eta, dibere naon ngaranna? Dibere kerupuk. Oh, aya nu leuwih tuas deui.
benaon diberi gaplek gaplek mau uduh hehehe artinya hoteng atuh eta lah pokoknya wah aing mah karareas baheula mah mata untuk aing marangga da tadi urut kadaran karareas itu salah eta teh kadaran kitu teh oh salah aduh heuh salah tapi eta mah teh tetangga aing lain ih mana mah disebut tetangga aing makan ciletik keneh kerorok itu teh nyaho aing di paraban naon teh nyaho jukut teh nyaho teh aing teh nyaho eta mah tetangga aing teh dibere naon oncom mah tempe oncom jeung tempe sarua sabeda atuh teh nyaho teuing atuh sarobaya kadaharan teh oncom jeung tempe teh kadaharan atuh kadaharan banyak ting racun kan aing nanya ke oncom jeung tempe sarua teu hanteu naon beda cing beda henteu teh ari oncom mah heuh nya oncom mah dijieun tina kedelai nya ari tempe tina kedelai anjing goblok sia bukan nama gitu lah meula mah aing teh adi para-para anak kari tuh gorengan atuh aing teh jadi ki pertumbuhan inut aing paraban aing nak sakainget tak aing ke zaman sangkara itu dan menjelah jeung aing baheula macan aya pengetahuan kumaha carana lain maraban ari ka budak mah nya ngawapan mere kadaharan jang balita teh nu hade teh nu kumaha carana baheula mah da eueuh sosialisasi na baheula mah jadi ese jadi kolot aing teh bere cek tetangga aing cek tetangga didinya hayu banget duglung-duglung aing teh iya bisa nyaho eta lain cek aing makan baheula teh keneh tah tetangga aing baheula aing cenah lamun kolot maneh teh lamun ngadahar sambal teh dewek nyuapan sambal aduh biar aja kajontor kawas kita gara-gara nama eta jadi sosialisasina keur mere asupan gizi keur balita teh jadi baheula mah perbedaan antara balita kolot remaja eueuh kadaharan sarua kabeh lamun kadahar sabrang kabeh itu heuh nya oh berarti bibir dewek sampai motongos gitu teh gara-gara kadaharan asupan keur balita teh ngadahar lobatin sabrang eta di tetangga aing lain cek aing lain tetangga aing mah dan naletenan be aing dan tiba lagi bukan nama tetangga aing mah rajin memperhatikan aing mah segala macam apa jadi kehidupan aing teh cerita nanti aya di tetangga gitu mot bagus tetangga aing selalu memperhatikan saya pokoknya mah dimulai balita tapi ke aina dewasa nya selalu memperhatikan saya gitu pokoknya mah hebring tetangga aing mah selalu mengawasi kehidupan saya hebat maka segala macam nanti tetangga aing eta alah ampun teh atuh lu sari kitu mah selalu memperhatikan didinya mah ampun teh kelapot cangkel tarai cangkelan pot malah dipoekeun supaya garing supaya rada hampang teu berat teuing meureun kayuna baseuh keneh teh moy teh pot cigana mah kitu badan dewekeun atuh nu nyaritana nya teh pot di nyaeun sok sakali ewang lamun aing cangkel ganti ku didinya nya tenang we atuh pot dewek ngajak didinya teh supaya dewek teh aya batur ngobrol ulah cicing we jiga tadi jadi dikirana dewek teh mah gelo karena didinya ngomong berarti aya batur teh aya lawan nya
Terus hari aing rek dibere naon? Ada tenang we atuh geus hasil mah dibere ulatan aya hasilna naon gawe acan geus nanyakeun ek dibere naon tenang we santai slow oh gawe we ulah alus oh arek geus gawe geus hasil geus kajeuleuh ka tempo arek gawe can naon nanyakeun ek dibere sabaraha-sabarahana gitu. Atuh ulah ngambek. Pan eta mah ngasakeun nanyakeun wungkul. Eta ge lamun rek dibere. Lamun teu dibere mah kajeun. Maksa urang mah. Kitu nanyakeun sama Lain cek tetangga. lain sama cek aing. Di bisi wae cek tetangga deui dari anu mah. Ngomong cek tetangga deui. Oh segala macam cek tetangga. Apaan eta mah carita? Carita eta mah. Itu tetangga aing. Baik masalah duit mah lain. Aing cek aing mah. Sian mendingan bantak-bantak aing atuh. Atuh dah keul aing mah. Ayo bener nanyakeun kitu. Oko ngajak kita ngajak ngobrol. Cik. Ngobrol nanti nu segen. Anu halus, kira-kira bermanfaat. Gitu atuh. Atuh ngobrol naon nu mangfaat. Atuh eta masyarakat di duit. Emang ai duit bisa bermanfaat? Atuh bisa. Manfaatna keur naon? Coba. Naon wae di antarana? Ih. Di antarana yang jajan budak, yang mere pemajikan, yang mere mitoha. Dulu yang aing beli rokok, yang aing beli dahar, beli beas. Naon deui? Naon deui nya? Oh, bukan nama aja kehidupan rumah tangga aing we. Ari cek tetangga jadi ajangan. Aing, tetangga aing, anu sok merhatikeun aing. Nya, Rek eta ge dibere. Eta fungsina duit. jadi duit teh yang mere anak, Nya, pemajikan, nya, dulu tetangga. nya, Mau dicari teh mitoha. nya. Yang mere mitoha Nya eta mitoha. eta unggul. Atuh, naon deui? Atuh urang teh usaha teh jajang eta itu nama. Jadi ngalah duit teh ngan ejang eta unggulnya. Alus atuh pamadegan teh hade pisan. Hade Jumade da urang teh ari nu ngaranna usaha teh. Nya, Ai nu ngaranna usaha teh keur kabutuhan keluarga. Keur anak, keur pamajikan, keur incu, keur mitoha, keur tatangga. nya, Ai boga rezeki mah atuh keur dewek. ih, nah, gini cerdidinya. Bising wae ya keneh atuh. Kan dewek ge tatangga didinya. Tapinya, Ari dewek teh kan tatangga didinya. nya tuh kada ingetannya. Sabar hayangna. Sabaraha wae kumaha didinya dibere na malah karep teh penting maya bae kabere. Nya tuh kayak dibere ku dewek tapi engke Kira diberena keweng di bejaan namun ayah hari selanjutnya ayah mau maleuting di bejaan tenang we slow matak didinya teh kudu gawe heula ulah nanyakeun duit. goblok ya. Brek bisa we malik-malikeun teh. Ampun ceng. Tak gitu jadi dulur sakabeh bener oge nu ngaranna usaha mah da gawe bae heula ayeuna ulah sok ngarep-ngarep upah heula da zaman kiwari mah nengan pagawean teh hese eucil
nya tuh hesen gawe bekel lah bahkan nanyakan upah sabaran dan kayak gitu buka perusahaan beren hidang ningali pegawai hade halus pemerenan meningkat pemerenan itu nu ngaranna di swasta mah kecuali di negeri malah mungkin dibar sakit rajin dan entah sakit weh jadi pegawai negeri mah malah cenah ke jadi pegawai negeri ya ayeuna rajin wah segala macam disabat gaji mah angker sakitu itu teuing lamun misalkan eta nama siliping nama teuing tah rajin aja jadi menang silipang stripping teuing eta itu tapi dari gaji mah angker asana masih ngerajin sakumaha rajinnya angker tapi perlu udah ngaranna digaji kudu rajin gawe teh ulah mentang-mentang cenah ke gajina geus beatur teh malas gawena ulah da eta mah kayang dewekna gitu oke bener resiko eta mah Cil aduh risiko eta mah naon deui Cil urang nyarita teh geus poek ye geus poek boga aing ngomong naon deui geus leungit ieu teh euy ewe deui atuh ulah panjang teuing sukan deui ke iraha diajar kan nya diajar ari diajar mah ulah lila teuing lamun lila teuing kana teh kacau kan kana teh pot nya tuh berarti saking beula isuk pake teh tuang dituluy gede lain nya sok atuh pamitan lah atuh nuhun wargi-wargi sadayana kaki we heula nya ieu mah etang-etang anu kangge nutut jasa sare atuh geura di setel nya didangukeun we teu kudu ditingali lah yeuna mah gambar nama da kekayanan ada can jasa ieu mah da diajar di setel we jangan lupa di subscribe di like dan komen terus di share Cil nya di share jangan lupa di subscribe tak itu wargi sadaya hatur nuhun bere masukan jeung komentarna atuh sok ditulis we di handap gitu komentarna naon gitu tah mun keur dihampunten bieu kalapatan dina caritaan da ieu mah keur diajar pilih aya caritaan anu mata ke pikangeunaheun gitu Acil nya nuhun ka wargi-wargi sadaya anu tos share nge-like nya subscribe atuh nuhun oke nya wargi sadaya sok atuh pot pamitan lah cangkeul atuh sarua dewek itu tadi geus kuluyang galayang we dalam guluyung galayang ge teh kebetulan tandana geus cangkeul ya teh sakitu wargi sadaya diingatkan lagi jangan lupa subscribe like dan komen berikan komentar ya di bawah ya segitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya.